diayun hawa nafsuna ye adab kolot baheula lamun budak leweh wae dinaon di Eyong. tapi KHS na kolot ayeuna budak hee leweh digubrageun diayun hawa nafsuna. Jadi mun aya hawa nafsu teh diayun, mun budak boga kahayang tong dipotongkeun sakaligus ayun, lamun dipotongkeun nyegag, dipepende ngarah simpe ye. Diayun hawa nafsuna, dipepende ngarah simpe. Jadi lamun rahayat rame ulah saruana besi ulah sok diadukeun jeung besi seuneu keur ngabebela ulah sok dibanyur ku cai atuh mengki ngabubela kunaon dipepende ngarah simpe. Duh aing geus dikeprukan di waya dipepende kumaha dileleuyan entong sarwana mun sarwana mah atuh pasea gede ngamek entong nu hiji ngamek nu hiji laun dipepende atos atuh tong ngambek wae aya deui jurus nu kadua geura tinggal ke nu keur ngamek sina ngamek sorangan tong diladangan sok rek pramek kasaha amek nyedek tanagami dek hees engke didinya pendidikan geura balikeun geura balikeun kuring nek mulang ka mana pejit perih dilakonan sok eta